Kantayala Mukus Mabdi Dipika Hormat santriyin santriat Pondok Pesantren Al-Hikmah. Urang doakeun mudah-mudahan ieu santri masing dijantenkeun jalmi-jalmi anu bermanfaat, amin. Akhlaknya bermartabat, ilmunya bermanfaat, malah mandar selamat di dunia nepi ka akhirat. Ya Allah ya Rabbal. Neng punten neng. Enggak. Ari HP naon ieu video moto ieu teh? Ieu video moto. Video, oke bae ari video mah. Lamun moto abdi rek cicing heula. Sebab nu atas-atas abdi keur ceramah loba nu moto teh hasilna kabeh maronyong. Jelaskeun Bu. Da ieu mah sanes ngaos. Da ngaos ka dieu mah ieu tos tempatna ilmu. Ibaratkeun ngajual garam ka laut. Jadi ieu mah naon atunya? Nyarita euy. Bios abdi ceramah ngabarita ti Bu. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa riung mumpulung di dieu deui. Emut keneh taun kamari abdi ngaos di dieu. Muludan di dieu emut keneh ngabahas naon abdi. Ngabahas naon Kang? Hilap deui. Matakan diayakeun deui muludan teh supaya ngingetan ka ur. Sateu acan dilajengkeun urang ngadamel heula perjanjian. Ieu bade nganggo bahasa Indonesia, Sunda atawa Inggris. Naon? Abdi santri tapi ditantang bahasa Inggris siap. Tong boroning bahasa na kuncina boga di imah. Siap bahasa Inggris siap. Tong nyusulikeun. Urang mulai bismillahirrahmanirrahim. Tawa kaseri acan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Indomie sarimi. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings. So we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Kayaknya ieu teh sarorat ngartiin teh. Katakan tong sok gagayaan yang bahasa Inggris atuh teu ngarti mah. Pas we make bahasa Sunda, sebab bahasa Sunda mah bahasa yang penuh etika, betul. Seueur gayana bahasa Sunda mah. Kasahandapeun jang gerat geradahar. Kasapantaran jang gerak kasaluhureun gerak tu. Coba bahasa Indonesia. Ibu mak, bapak mak, pemuda mak, ucing oge mak. Jadi pemuda sarua jeung ucing. Bahasa Indonesia mah Bu, mati tetap mati. Ibu-ibu mati, bapak-bapak santriin santriat ucing oge mati tetap mati. Tapi dina bahasa Sunda mah beda. Ibu-ibu naon? Ibu-ibu, bapak-bapak, ajengan, tanuri ajengan mah tengah pupus. Beda dina bahasa Sunda. Mengatakan orang pakai bahasa Sunda we siap. Siap bahasa Sunda siap. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan.
nu tunduh aya anu sare anu lapar anu haus anu tiris hayang jajan boga duit ieu tong tarikna ulah ieu rupa-rupa kaayaan jalmi dina wengi ayeuna tapi sok senaos kitu ieu teh mangrupikeun majelis kabungah bungahna umat Islam ku lahirna baginda anu mulia nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah nu haladir di dieu tong boroning nyumbang ku dinar jeung dirham ku bungahna ge bakal matak ningikeun syafaat Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbal. Atuh harapan kali doa urang sadayana nu disuhunkeun ka Gusti Allah nu nomor kahiji mudah-mudahan urang nu haladir di dieu masih ngengekeun panghampura ti Gusti. Ate di aminan. Telat. Man taqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyahduwa sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalala sok atuh barantuan siap ieu nyorakna syalalalala siap nu teu nyorak didoakeun di imah cing nyanyi sorangan lah dieu teh cari cing wae aja mindek maot-maot atuh lain kamu nih eueuh pisang kahayang ditingali teh istirahat ka mangga siap sakali deui siap sing saha jalma anu acan ke tungtungna teh sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna amin eta mah pangadoa. Oh jadi di dieu mah lamun aya nu ngadoa teh dijawabna syalalalala. Ieu ari ngaji keur tiris teh. Jarawab ku sadayana cing jujur gaduh dosa. Cing tarik gaduh dosa. Seueur atanapi sakedik. Hoyong terang ciri-cirina jalmi nu pangseueurna dosa. Hoyong terang hoyong. Wal isin wal. Wios ditunjuk ku abdi. Urang tingali heula nu mana yang pangebara dosa teh. Bapak nu pangseueurna dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap jalmi nu hirup di alam dunia pasti ngagaduhan dos. Rek nu leutik, rek nu gede, nu karasa, nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja betul. Wios nyarita heula sakedap, moal nyarekan ka abdi, moal baeud moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal di bahanan. Cilaka aku mau di bahanan mah. Orang nyarita heula sakedap teh. Baheula aya jalmi namina teh nasuha saha cenah ari nasuha teh gaduh ahlak goreng patut karesepna sok pulang paling di antara nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabang saning popoyan malah spesialna nasuha mah karesepna teh maling jeroan awewe. Naon jeroan awewe? Nu taligaw na telantung dibat betang jeung jangcut di dieu. Tapi maling oge terangan Bu, jeroan nu nini-nini mah tadi cokot dah horeangan. Tong maling juri oge teu beukieun. Teuing barang hapeuk meureun.
Nu kadua karesepna nasuha teh nyaeta maling boy, arapal boy. Tiraha apal boy. Jadi lamun aya nu maot boyna leungit berarti eta teh dipaling kusaha? Nasuha. Hiji kali waktu kang aya kiai ngantunkeun barudakna teh hariwang sieun boy bapana dipaling ku nasuha. Nu akhirna didatangan imah nasuha teh ku barudak kiai. Assalamualaikum mang. Tah nasuha mah ngajawab. Saya kan ngajawab. Ciriang ka si nasuha. Ari mang nasuha masih kena sok maling boy. Masih atuh jang. Sok dikamanakeun eta teh boyna mang. Mang masuk di Icawe lumayan menang 200.000. Kieu we atuh mang ayeuna mang boy nu bapa abdi tong dipalingnya. Ayeuna we digentosan artosna tah nyanggakeun 200.000 dina jero amplop. Baralik we budak kiai teh. Tetapi ibu apa yang terjadi dengan dibuka amplopna ternyata isina teh ngangkur 180.000. Kuduna 200, ieu kalaka 180.000. Atuh nasuha teh ngadat ambekeun jadi dendam. Digali tak kuburan kieu teh ku nasuha da ambekeun teh amplopna kurang. Barang digali nasuha ruas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag boehna kaduluk bahkan jasadna buntung. Mangkaning kiai. Teras nasuha ngaharewas kana cepil nasi mayit. Kang ajengan pamitia sama penting isukan wartosan ka abdi naon ieu teh sababna make kieu. Datang eta arwahna teh peuting-peuting. Nasuha sieun teh. Kira we sieun pan abdi nu ngomongna oge. Perumpamaan kan. Nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan kebeneran dagingna teh nya ipis nya liat. Aya nu nyelapna hutu akang kaluh menyolekakeun pagar batur saeutik teu bebeja heula teu menta halawna kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun bu mangkani ngankur nyolekakeun pagar batur saeutik teu bebeja heula kitu siksaanana. Komo nu sok maling awi, komo nu sok maling sendal di masjid. Betul. Ari indit make swallow balikna make eger. Aya nu sok kitu. Nu make baju kumaha? Pasti muhaladir di dieu sadayana ngagaduhan dos. Katakan mudah-mudahan riungan ieu masing jantan kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Amina cing akur jeung mubaligh teh kieu. Amin. Siap? Siap sakaliri siap. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon jadi ruksak gitu. Akan baik lah tong dituluykeun mapi beneran. Hiji cenah mudah-mudahan orang sadayana masih menginginkan panghampura ti Gusti. Doa nu kadua mudah-mudahan sadayana nu haladir di dieu sagala hajat pangabutuhna masing diijabah ku Gusti. Mangga sadayana ya Robbi. In
ilaika bihabibika wa rasulika wa adimil qadri indaka sayyidina Muhammadin